Noong si Udin heula ya keur tandur. Oh, di dia tandurna. Woi, Din. Urang menyiaran tesuk. Itu kopi mateis di imah turun teu bebeja. Orang dia keur tandur. Ayo dia mah area sebae jing. Aing nangguan kopi, eueuh bae. Aing geus bae berangkat, aing gawe kanu sejen, Nangguan dia mah sorangan aing mah. garing. Nangguan dia mah. Kita macul ku urang disediakeun uduk dibelikeun. Ieu mah aing geus nangguan kebal. Ieu mah. Nangguan kebal ieu mah. Ieu dia can araya bae aing ngajuna mah nu aya bae pegawean ku aing digawean. Anu penting mah menang duit. Pan sorangan geus dibere duit kamari ku urang. Atuh eta mah kurang lah. Sorangan mah. Paling aing jaran nu rada gede. Tuh. Laju ka dieu heula. Atuh ka dieu heula ke gampang ke di dia mah. Moal endah ieu mah kudu tinggalkeun. Lamun anu dia mere duit deui ka aing karak kuing digawean. Oke, ditambahan 5.000. Ih, aing dinaon 5.000 doang mah. Kadulu aing dia keur ieu pegawean aing loba nyaran duit saeutik dinaon atuh saeutik emang sih daripada orang nu gede eueuh nya. Mendingan anu leutik aya. Emang bener eta. Emang lamun karang ieu eueuh ka aing ieu kabeh ngaganggu. Lamun aya aing mah ieu geuning ge beres ku aing ieu geuning beres ya. Sampai ka ditu ka ujung yo. Ngomong eta tah, geus kolot meureun eta mah mah. Gaweana ge rada cimpul tah. Ieu deui tah. Aing doang mah budak keneh. Budak keneh aing mah. Ngora kene ieu nya. Umuran berapa emang ku hari sorangan? Hah? Aya 50. Ih, 50 dia mah ngarang bae 50. Lainnya. Atuh encan lah umur karek 35 meureun tapi 32 apa 33 aing teh nyaho sih soalna naon? Pan aing mah teh nyaho kana umur. Nasabah. Maksudna kitu nya teh nyaho kana lahir tahun sabaraha lahir tahun sabaraha teh nyaho. Soalna naon kan baheula mah, kolot baheula mah make dukun perajit teh ya. Bari tandur gawena lah. Make dukun peraji nya. Dukun peraji kan ibaratna teu boga akte kelahiran. Oh, menasabah sorangan. Jadi Berarti urang- teu nyaho nya kana umur. Teu nyaho urang sabarahana. Urang nanyakeun ka emak ge. Teu nyaho ceng poho. Pohoan. Teu nyaho ceng poho cenah. Jang geus heubeul meureun nya. Eta geus teu nyaho ceng. Atuh pan baheula mah eueuh bidan jarang teh ya. Jadi meureun sakebel ngangguan dukun peraji ge. Urang geus ngabarojol eta. Sorangan eta nya henteu ku bidan. Henteu eta sakawaon mah urang meureun nya. Geus kitu benji. Dia ulang ganggu aing mah aing keur digawe nya. Atuh geus geuranggeuskeun. Aing keur digawe dia. Oeng.